Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim taslima. Bi qadari azamati datika fi kulli waqti wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Qala muallif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajmain amin ya Allah ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Babus subai. Ari ieu eta bab mertelakeun anu bangsa 7. Wa fihi sareng eta tetep dina ieu bab asyaratu mawa'idho ari 10 pirang-pirang pitutur papatah mau'idho. Khomsatun ari anu 5 akhbarun eta pirang-pirang hadis. Wal baqi jeung ari sasesana asarun eta pirang-pirang cariosan sahabat. Al maqalatul ula ari ieu eta maqalah anu kahiji. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin nabiyyi katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'atu nafarin yudilluhumullahu tahta dilli arsyihi yauma la dilla illa dilluhu. Sab'atu nafarin ari 7 golongan. Yudillu eta bakal ngiuhan hum ka ieu sab'ah saha Allahu Gusti Allah tahta dilli arsyihi di handapeun iuh-iuh arasna Allah. Yauma la dilla yauma dina dinten ladilla anu teu aya iuh-iuh illa dilluhu kecuali iuh-iuhna Allah aras teh. Ayyuhmi tegesna bakal ngariksa him ka ieu sab'ah saha Allahu Gusti Allah fil mauqibi di mauqib minal makarihi tina pirang-pirang pikangewa. 7 golongan anu dicawiskeun ku Allah bakal kenging iuh-iuh arasna Allah
dina dintenan kiamah, tegesna teu aya deui anu bakal ngalindungi wungkul lindungan Allah. Numutkeun hadis ieu aya 7 golongan nu bakal kenging ieu-ieu. Nu kahiji imamun adilun. Tina anu 7 teh tegesna kahiji pemimpin anu adil. Saha nu dikategorikeun tergolongkeun imamun adilun teh wa huwa jeung ari imam man eta jalma nazoro anu ningali ieu man fi syai'in dina hiji perkara min umuril muslimina tina sapalih pirang-pirang urusan kaum muslimin minal wulati ti pirang-pirang pamimpin boga wilayah wal hukami jeung pirang-pirang hakim. Imamun adilun teh man nazoro fi syai'in min umuril muslim. Nazoro didinya ningalina bari mikirkeun kana perkara urusan kaum muslimin, kesejahteraanana kumaha, kemiskinanana kumaha carana nganihna, lapangan kerjana kumaha carana bisa jadi luas, keur kamaslahatan kaum muslimin. Eta salah sawios kategori imamun adilun. Bahkan sanes wungkul bakal kenging ieu-ieu Allah nalika engke dina dintenan kiamat. Imamun adilun oge hiji sosok jalmi anu dimana ngadoa teh yakin bakal diijabah ku Allah. Nu kadua wasyabun jeung pamuda. Nasya'an nu timbul ieu syabun fi ibadatillahi ta'ala dina ibadah ka Allah ta'ala. Nu kadua nu bakal kenging ieu-ieu Allah dina dintenan kiamat teh pamuda anu kersa rajin ngalaksanakeun ibadah. Ari kolot mah dageus mejeuna rajin ibadah teh dageus bautana. Tapi pamuda nu rajin ibadah jarang ngese neanganana. Langka pisan. Nyasa teh daek turun ka masjid pedah we digegebri ka kobong. Mun eueuh nu mapai mah moal datang ieu ka kobong oge ka masjid oge. Kajenting nyumput di WC dironyok reungit daripada kapanggih kuno mapaya. Pamuda anu kersa ibadah ka Allah dina waktos mudana balu karsae nati Allah engke bakal dipaparin ieu-ieu. Ae ibtidaa tegesna ngamimitian. Naon umruhu umurna ieu syabun fiha dina ibadah wa mutalabisan jeung anu tumandang biha kalawan ieu ibadah wa huso jeung ditangtukeun naon asyabbu pamuda. Geuning teu kolot bahasana bet sabun, teu syaikhun. Ari syaikhun mah kolot, lamun sabun mah pemuda.
Wahuso jeung ditangtoskeun naon asyabu pamuda li annahu karna sayaktosna ieu syab mahallus syahwati eta tempatna syahwat. Keur ngorana meujeuhna keur meakeun kapanasaran. Hayang itu, hayang ieu, hayang sagala kaasaan. Mantap pantes atuh ku Rasul pamuda anu daek ibadah mah dijamin bakal kenging ieuh-ieuh, jarang pisan. Li annahu mahallus syahwati, lolobana keur muda mah keur meakeun kapanasaran. Nu katilu wa rajulun zakarallaha khalian minan nasi. Wa rajulun jeung lalaki zakaro anu eling ieu rajul Allah ka Gusti Allah bilisanihi kalawan lisanna ieu rajul au qalbihi atawa manahna ieu rajul khalian barina nu kosong minan nasi ti jalma-jalma au minal iltifati atawa tina luak lieu lima kana perkara siwallahi anu salianti Allah. Fafadot tuluy ngucur ae salat tegesna ngocor naon ainahu dua cai soca na ieu rajul naonana dam'an cipanona min khasyatillahi ta'ala tina lantaran sieun ku Allah. Lajeng aya deui pameget anu resep eling ka Allah bilisanihi au qalbihi ngalangkungan lisana tanapi manahna kunu tukang dikir mah cenah disebatna teh zikrun khofiyun samar teh teu ka kuping tapi kereling gitu. Nah eta nu digunakeunana au qalbihi bilisani
Warajulun sareng pameget qalbuhu anu ari manahna ieu rajul muallakun eta anu cumantel dicantelkeun bil masjidi ka masjid. Idza kharaja di mana keluar ieu rajul min huti masjid hatta ya'uda sehingga balik deui ieu rajul ilaihi ka masjid. Ai qalbuhu tegesna ari hatena ieu rajul eta syadidul hubbi bangetna cinta lahu ka masjid. Wali mulazamatil jamaati jeung karna ngamistikeun salat berjamaah bihi di eta masjid. Golongan anu salajeng anu bakal kenging ieuh-ieuh ti Allah nalika dintenan kiamah teh hiji pameget qalbuhu muallakun bil masjid anu manahna selalu cumantel ka masjid. Teu kaop kaluar ti masjid sono hayang balik deui. Ai qalbuhu syadidul hubbi lahu wali mulazamatil jamaati. Kunaon make resep-resep teuing ayeuna kam datang ka masjidna? Sabab ayeuna di masjidna diayakeun kajian ilmu. Sabab di masjidna dilaksanakeun salat berjamaah. Sono hayang ngalaksanakeun ngaji di masjid. Sono hayang ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid. Muallakun bil masjid. Ari urang maka karage ngalogat can salembar-lembar acan geus hayang indit keluar ti masjid teh. Piapi ngompol atawa piapi mawa pulpen ka kobong. Teu balik deui. Warajulun lajeng warajulun jeung pameget tasoddaqo nu gawe sodakoh ieu rajul bisodakotin kalawan sodakoh ai sodakoti tatawu'i tegasna sodakoh sunnah. Fa'akhfa tuluy nyamarkeun ieu rajul ha kana ieu sodakoh. Ai kata mah tegasna nyumputkeun ieu rajul ha kana ieu sodakoh anin nasi ti jalma-jalma. Walam ta'lam mangka teu nyaho naon simaluhu leungeun kencana ieu rajul makana perkara sonaat nu migawe naon yaminuhu tangan katuhuna ieu rajul. Golongan salajengna sabada lalaki anu ayeuna cumantel ka masjid aya deui lalaki anu gawe sidekah bisodakotin tasoddaqo bisodakotin fa'akhfaha falam ta'lam simaluhu ma sonaat yaminu. Ku gawe sedekah eta migawe nate secara akhfa. Ikhfa teh samar. Ae kata maha leungeun katuhu nu mikeun leungeun kenca oge teu nyahoeun leungeun katuhu teh keur gawe sodaqah. Ieu dina pada saking saena sodaqah secara akhfa samar. Sodaqah ka lembaga pendidikan,
dipasrahkeun abdi masihan 10 juta kanggo kamajengan lembaga sawios teu kedah diseratkeun teu kedah disebatkeun teu kedah diumumkeun komo mangga nyanggakeun kanggo kamaslahatan lembaga misalkeun teh kitu ngajaga supaya hatenan teu timbul rasa sombong. Mang ya abi sodako 100.000 wayah nanya tulis ngaran urang hengke umumkeun dina nalika Jumatan kakara ge sakitu nu leuwih ti sakitu ge loba keneh nombong dituliskeun ngaranna. Jadi gawe alus ka batur teh lain hayang dikenal ku batur hayang mere manfaat teh ka batur idkholu surur ngasupkeun ka bungah kana hate batur eta nu jadi ganjaran. Tawa kerusu meureun ayeuna ya 100.000 kade poho tanggal 14 Februari nomor partaina nomor 80 nomor urut calegna nomor 20 beli sorak 100.000 perak. Ailau kudirot tegesna lamun dikira-kirakeun naon asyimalu leungeun kenca rojulan kahiji lalaki mustaikidon anu nyaring ma'alima teu uninga ieu rajul shadaqatal yamini kana sodaqoh panangan katuhu simal kenca yamin katuhu bil ikhfa'i karna samar wakila jeung dicarioskeun al muradu nu dimaksud naon al muradu ari nu dimaksud min an yaminihi tina lapad an yaminihi wasimalihi jeung lapad simalihi minan nasi ti jalma-jalma maksad ayeuna isyarah ku panangan kenca jeung katuh teh dina padak kudu nyamarkeunna nama parin kasayan ka batur teu peryogi uningaeun jalmi nu sanes geuning ieu teh bahasana rajul wae marahnan teu kacanda di mana dibahasakeun ayeuna pameget istri tiasa nyonto ngan di mana dibahasakeun marah eta cantang tu lalaki ka bawah bahkan teu ngan lamun bahasana lalaki awewe bisa ka bawah. Golongan nu salajengna warajulani jeung dua lalaki tahabbani anu silih mika cinta ieu rajulani lain homo kade warajulani tahabbani anu silih mika cinta ieu rajulani mika cintana kumaha ai ahabba tegasna mika cinta saha kullun saban saurang min huma ti eta rajulani sohibahu kabaturna ieu kulun fillahi di jalan Allah babarenganna keur kumaha aili talabi ridallahi tegasna karena nyuprih karidoan Allah lali gordin lain karena pamaksudan dunyawiyin anu bangsa dunya ngadeketan si eta teh lain pedah loba duitna lain pedah kasepna lain pedah geulisna
Da eta pinter sok bisa lamun ditanya teh ari urangna sok hese nangkep jadi aya pananyaan deukeut manehanana teh ngareuna. Di mana teu bisa pelajaran teh babari nanyakeun jeung babari kaharti. Litola biridallahi da bareng jeung si eta teh pedah we rajin berjamaahna sok resep loba kaingetan urang teh. Batur can hudang ge ieu mah geus hudang sorangan. Asa jadi kabita urang oge. Da resep ningali batur loba ibadah teh urang oge hayang. Ngan jongjon teuing dina kakedulan gitu. Betah teuing dina zona nyaman. Anu sehingga embung memaksakeun diri hayang peurih nalika di alam dunia. Rajulani tahabbani teh kitu. Jadi lamun bahasa anu masyhur nama pastabikul khairat gitu. Silih ayeuna ingetan silih paheula-heula dina kasayan. Pajatamaa tuluy narima pakumpul ieu rajulani ala zalikal hubbi kana eta kacintaan. Waftaroko jeung narima pisah ieu rajulani alaihi kana ieu hub ay istamarra tegasna tetepna ieu rajulani ala mahabbatihima kana silih cinta na ieu rajulani hatta paroko sehingga misahkeun bainahuma di antara ieu rajulani naon al mautu maut. Eueuh deui nu bisa misahkeun eta dua lalaki anu pakumpulna karna Allah, pisahna oge karna Allah. Tak lamun jeung babaturan ulin teh utami babaturan anu selalu mawa urang kana kaalusan. Ikrar bisi urang poho pangingetankeun kitu wasiat ka babaturan teh. Bisi urang ngedul pangingetankeun ngan wayahna bisi ente anu poho ku urang diingetan, bisi ente luhur teuing ku urang ditepak, bisi ente handap teuing ku urang rek dijait. Urang silih, urang papada ingetan, papada mawa kana kaalusan. Istamarro ala mahabbatihi hatta farraqo bainahuma al maut. Bisi teh mah isu pageto ente anu panjang umur, urang anu dimaotan ti heula ku Allah kade nitip. Pulasara urang sing sampurna pang ngadoakeun, pang tahlilkeun, pang maoskeun yasin. Kitu silih wasiatan jeung babaturan teh. Ari benernya mah ka babaturan. Ulah keur aya adrahina wungkul di deukeutan teh. Tawa keur loba duitna wungkul. Keur susahna dijauhan. Jadi bisa nempo bener jeung teu babaturan mah buktikeun nalika urang keur susah. Ulah nalika urang keur bunga. Keur bunga mah da kabeh oge pada hayang ngadeuketan. Teu bisa ngabedakeun mana babaturan nu bener, mana babaturan anu wungkul nalika keur bunga. Moal bisa ngabedakeun. Tapi lamun urangna keur susah bisa disidikeun, bisa dibenerkeun. Mana ya babaturan nu bener-bener pi babaturanun urang. Anu ayana lain wungkul urang keur bungah tapi justru loba keneh ayana nalika urang keur susah. Wa rajulun golongan salajengna anu terakhir ya.
jeung lalaki daats anu ngajak hu ka ieu rajul saha imro'atun awewe ieu kakara kacaritakeun awewe ayeuna kajian kacaritakeun gorengna ieu mah deh wa rajulun jeung ka tujuh lalaki daats anu ngajak hu ka ieu rajul saha imro'atun awewe datu jamalin anu gaduh rupi geulis Santriah MK wungkul nu geulis eta ila nafsiha kana awakna ieu imro'ah paaba mangka nolak ieu rajul teu kagoda ku pedah nu ngagodana geulis ai imtana'a tegasna nolak ieu rajul waqala jeung ngucap rajul bilisanihi kalawan letahna rajul au biqalbihi atawa hatena rajul zajiron barina nyaram laha ka imro'ah anil fahisyati tina migawe goreng tegasna zina ceuk lalaki teh ini akhofu ini sayaktosna kaula akhofu eta sieun kaula Allah ka Gusti Allah mang deris keur amang ternyata di jalan teges ngantosan hiji wanoja anu geulisna ka bina-bina eta awewe teges ayeuna geus nanya geus gutak kitek wae hayang ditanya ku si Deris mah ari dina telepon ari dina SMS ari dina WA jiga nu muhun ari nalika pendak mageningan ditaros oge alim ngawaler ayo atuh abdi teh sono ka hate hampir ta Deris kagoda jaba geulis awena teh ceuk Deris geulisna teh kitu kumaha ta ceuk si Deris teh ini akhofu neng punten aduh abdi teh sanes teu bogoh kana rupi salira teh leres neng teh geulis ka bina-bina mun ku pedah abdi nyaah pisan kana kageelisan neng meuning kene ulah diruksak dina waktu ayeuna neng lebar eta kageelisan ini akhofu abdi teh sieun neng ku Allah wayahna sanes abdi teu hoyong muhun ieu teh da ari iman mah nujud tiasa diajar dijagi ku abdi teh sok sanajan si imin mah teu bisa dijaga ku abdi teh tapi ieu mah mudah-mudahan we diajar ngajaga iman abdi tiasa ayeuna nerapkeun akhofullah moal kaburu kiamat kitu lamun si Deris jiga kitu sabalikna kumaha ieu ayeuna mah posisina awewe anu digoda ku lalaki sarua wae henteu peda ayeuna anu dicaritakeunana di dieu lalaki digoda ku awewe sabalikna awewe nu digoda ku lalaki ketika ayeuna tiasa ngahalang kana kaawonan lantaran tadi teh ini akhofullah taala sarua awewe eta oge berhak mendapatkan keteduhan dari Allah di hari kiamat nanti. Alireles bogoh masanes kieu atuh kersanya pengpanangan abdi
kersa ngaruksa kana salira abdi nu kitu mah lain bogoh ali reresnya sareng bogoh ka abdi mah teu keuing dongkapna ka abdi da abdi teh gaduh wali abdi teh gaduh rama ari leres terus bogoh sareng bade ayeuna tanggal waler mah tu dongkap ka rama abdi arinya lalaki mah kitu awewe tang-tang teh ulah kalah di asom-asom saruana ari kitu mah. Jadi sing pada bisa ngajaga diri pribadi masing-masing rek ku saha deui atuh lain ku urang pribadi mah dijagana. Awak ieu awak nu urang salamet jeung cilakana nya kumaha urang. Lamun ku urang teh dijaga berarti urang keur ngajerumuskeun pribadi urang kana kacilakaan. Lamun urang bisa ngajaga pribadi urang berarti urang keur ngajurungkeun urang kana kasalametan. Hal leutik anu dianggap biasa tapi ternyata eta dosa ku urang kudu mulai dijauhan supaya henteu nimbulkeun dosa anu leuwih ti eta. Sabab ayana dosa anu gede teh diawali ku dosa anu leutik teh. Moal aya nu gede lamun eueuh nu leutik. Tapi sabalikna dosa gede oge ayeuna ari ngeureuyeuh nungtut ditobatan mah moal jadi dosa gede. Nah eta 7 golongan anu bakal kenging iuh-iuh harasna Allah. Kahiji imamun adilun, seorang pemimpin anu adil. Anu kadua jalmi anu eling pamuda anu kersa ibadah ka Allah. Nu katilu pamuda anu kersa eling ka Allah. Anu salajengna jalmi anu manahna muallakun bil masjid cumantel ka masjid. Salajengna lalaki anu gawe sodakoh bari secara samar. Kemudian ayeuna 2 sosok jalmi anu silih mika cinta kumpulna karena Allah papisahna oge karena Allah. Nu terakhir jalmi anu diajak awon tiasa nolak kalawan alesan sieun kana bendona Allah taala. Wa qad nadzama sareng nyata nganadomkeun hadihi sab'ata kana ieu nu 7 saha Abu Syamah Syekh Abu Syamah min bahri tawili tina bahar tawil. Wa qalan nabiyul mustafa inna sab'atan yudilluhumullahul azimu bizillihi muhibbun afifun nasyi'un mutasodikun wa baqin musallin wal imamu bi adlihi. Faqala mangka ngadawuh ieu Syekh Abu Syamah. Wa qala sareng ngandika saha an-nabiyyu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al mustafa anu diselir. Inna sab'atan sanyana 7 golongan jalmi yudillu eta bakal ngiuhan hum ka ieu sab'ah saha Allahu Gusti Allah al-azimu nu maha agung bizillihi kalawan iuh-iuhna Allah. Muhibun tegesna kahiji jalmi mika cinta. Afifun anu ngariksa. Nasyiun
anu gawe ibadah, mutasoddikun anu gawe sodako, wabakin jeung anu ceurik, musallin anu salat, wal imamu jeung pamingpin biadlihi kalawan adilna ieu imam. Wa qala an-nabiyul mustafa inna sab'atan yudilluhumullahul azimu bizillihi muhibbun afifun nasyi'un mutasaddiqun wa baqin musallin wal imamu bi'adlihi. Wal maqalatu saniyatu sareng ari maqalah anu kadua. Qala tangan dikasa Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Al-bakhilu ari jalma anu koret, wa huwa ari bakhil, al-mani'u eta nu nyegah, min mali nafsihi tina harta dirina sorangan. La yakhlu teu kosong ieu bakhil min ihdai sab'i tina salah sahiji perkara nu tujuh. Al muhlikatu tegesna pirang-pirang anu ngaruksak. Tujuh rupa perkara anu aya di jalma anu koret. La yakhlu min ihdai sab'i. Al-bakhilu la yakhlu min ihdai sab'i. Imma ayamuta boh yen maot ieu si bakhil, payarisu tuluy nampa waris. Payarisu tuluy ngawaris hu kasih bakhil sahaman jalma yabdulu anu ngerahkeun ieu man, ayapna tegesna meakeun ieu man. Wa fi nuskhatin jeung eta tetep dina hiji matan mah yubadzilu ari lapad yubadzilu, yubadziru kuro sanes kulam dina hiji matan. Ay yufarriku tegesna yufarriku ngahambur-hambur ieu man. Malahu kana hartana eman. Wayun piku jeung nasorupkeun ieu eman. Hu kana ieu mal ayyukhriju tegesna ngaluarkeun ieu eman. Hu kana eta mal li ghairi ma kana lian ti perkara amaro anu marentah saha Allahu Gusti Allah, au yusallito atawa yen ngutus saha Allahu Gusti Allah alaihi kasih bakhil sultanan kana raja jairon anu zalim lacut. Paya kudu tuluy ngarampas ieu si sultan hu kana ieu mal
ay malahu tegesna kana harta bakhil minhu ti si eta bakhil ba'da tadlili dina sabada tadlili nafsihi sabada dihinakeun dirina ieu bakhil bita'zibi kalawan panyiksa sifatan jalma anu koret atawa perkara anu aya di jalma anu koret teh di antawisna nyaeta di mana ayeuna cirina jalma koret manehanana maot tuluy aya ahli warisna tanawiskeun eta nu ninggalkeun korete nu nampa warisna ngabeakeun hartana teh lain dina jalan anu sae mayyabzulu malahu meakeun hartana teh tawa kieu secara zahir hukum ilmu mawaris itu dibagi-bagi aya furudul muqaddarah bagian anu ditangtoskeun misalkeun teh anak lalaki mah satengah anak awewe mah contona teh ieu mah saparapat aya bagian-bagian tertentu tapi embung make gitu kana hukum waris eta teh atuh paingan ayeuna ku Rasul ilmu mawaris ilmu anu pangheulana bakal dicabut ku Allah di alam dunia lain ilmu na eueuh ilmu mawarisna mah nemrak pikih mawarisna mah dina rohbiyah aya dina takrib aya dina fatul muin oge aya ngan jalma geus embung make kana ilmu mawaris eta teh keur nembongkeun dirina boga sifat bakhil au yuhayyija atawa yen ngarobahkeun Allah ayyuharrika tegesna ngarobahkeun saha Allahu Gusti Allah lahu ka ieu si bakhil syahwatan kana syahwat tubsidu anu ngaruksak ieu syahwat alaihi kasi bakhil malahu kana hartana bakhil fitil kasyahwati dina eta syahwat au yabdu atawa yen dohir au yabdua atawa yen zohir lahu kasi bakhil naon ro'yun pikiran ayadharu tegesna dohir minhu tisi bakhil naon fikrotun pikiran bibinain dina ngadegkeun au imaratin atawa ngaramekeun bibinain kalawan ngabangun au nahwi atau bangsana bina fi ardi khorobin di tanah anu ruksak ay pasidatin tegesna anu ruksak payadhaba mangka jadi leungit pihi dina ieu bina naon maluhu hartana ieu bakhil au yusiba tawayen ngeunakeun Allah lahu kana ieu mal ay lidalikal mali tegesna kana ieu harta nakbatan
naonana nakbatan musibahna bipathin nuni nakbatan kalawan dipatahkeun nunna aya musibatan tegasna musibah min nakabatin tina pirang-pirang min nakabati dunya tina pirang-pirang musibah dunya min gorkin nyatana tina titeulem bilma idina cai au harkin atawa kaduruk binari kuseuneu au sirkotin atawa kabangsatan kapalingan wa majeng perkara asbanu nyarupaan ieu ma zalika kana eta gorkin harkin sirqah min isobatil matori nyatana tina keutana musibah hujan awid dudi atawa bilatungan awil fi'roni atawa hama fi'ron di orang mana beurit tawis salajeng najal minu bakhil mah di mana ayeuna hartana dipake ngabangun teh maka tanah nu dipakena teh bakal ruksak dina nyana oge bisa ngadeg bangunan pasti awal akhir moal dililakeun ku Allah bakal ruksak eta mah ku cara musibah nembe diuningakeun aya gorkun kakerem kaurugan longsor banjir bandang au harkin kaduruk tawa sirqah kapalingan batur lamun ayeuna dahareun kaburu bilatungan lamun boga tanah lahan kalah ayeuna beak ku hama balukar awon tina sifat bakhil au yusibata wa yen ngeunakeun Allahu kasih bakhil ay badanahu tegasna kana badana bakhil illatan kana panyakit ilah teh panyakit huruf elat huruf panyakit daimatan anu tetep fayun piku tuluy nganapakahkeun ieu si bakhil malahu kana hartana ieu bakhil pi mudawatiha dina ngubaran ieu elat uluy we hartana teh beak pake ngubaran panyakit nu teu anggeus-anggeus jeung teu cager-cager auyad pina atawa yen ngubur ieu si bakhil hu kana ieu mal ay malahu tegasna hartana bakhil pi maudi indi hiji tempat minal mawadi'i tina pirang-pirang tempat payansa tuluy poho ieu si bakhil hu kana ieu maode wala yajidu mangka teu manggihan ieu si bakhil hu kana maudi' ayamuta tawa tegasna maot saha huwa ieu si bakhil qabla ayya khuda dina sameyen nyokot ieu si bakhil malahu kana hartana bakhil fi dzalikal maudhi'i dina eta tempat wala yaripu jeung teu ningaeun sahadun hiji jalma maudi adzalikal mali kana tempatna eta harta pahadhihi mangkari ieu muhlikah nu ngaruksak kulluha tegasna sakabehna ieu musyahadatun eta nu disaksian bainan nasi di antara jalma-jalma a'udzu minal bukhli a'udzu nyalindung abdi billahi ka Gusti Allah minal bukhli tina sifat qoret wallahu a'lam bishawab.